Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng patepang sinareng simkuring Airika Rahmawati dina acara liputan warta. Anu bade ngadugikeun warta ngeunaan kacilakaan maut di Tasikmalaya. Pamiarsa, mobil kolbak nabrak karumunan budak TK anu nuju Jarajan Cilok di Tasikmalaya. 2 jalmi maot sareng genep lainna meunang cidera. Kacilakaan maut kajadian di Jalan Raya Karangnunggal persisna di Kampung Rancabakung Karangnunggal Kabupaten Tasikmalaya. 2 jalmi maut di tempat kajadian sedengkeun genep korban lainna meunang cidera. Korban anu maot namina Jahra Yulistia, yuswana 3,5 tahun sareng ibu enti ibu rumah tangga. Nungutkeun ka saksi mata, kajadian eta mimitina aya mobil kolbak ti arah Tasikmalaya bade ka arah Bantar Kalong. Di sekitar tempat kajadian, aya motor anu kaserepet ku mobil eta. Kusabab reuwas, supir mobil nincak gas nepi ka mobil maju ngagancangan, nepi ka nabrak karumunan budak TK anu nuju Jarajan Cilok. Pamiarsa, sakitu warta anu tiasa kapidangkeun dina danget ieu, simkuring Airika Rahmawati, seja amit mundur amit mungkur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.